faedahna ilmu tungtutunya siar teh bener gitu ulah dibalikeun enak hantem we dunyana disiar ilmuna Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bertemu lagi dengan channel ieu Kadul official menuju curhatannya sareng para sepuh gitu tah. Pemugia we aya manfaatna aya faedahna meureun mah manfaatna gitu. Sareng aya barokahna nya. Nah, manfaatna aya kanggo meureun bekal pribadi sarang meureun upami kahartoseun jeung umumna meureun nya gitu kan intinya yang pribadi we lah gitu. Ya, nah oke kayak biasa wae gitu. Jadi nang gitu nuru ngiring dina aturan iat komunikasi antara riungan wargi-wargi gitu. Belajar gitu. Karena ngusuk ada merawat kumaha nya ayeuna aduh geus umur sakieu kitu ka udah kieu ngaulang gitu bingung sedengkeun urang teh satungtungnya kieu jabani memang da meuleunan salah pribadi dijieun ku pribadi nya mah kitu nya aya lain sametan gaduh kabeuberat naon pribadi ku pribadi kan tadina ngabuku ego nafsu kitu mah nya dibari wihkeun deui meureun kadinya kudu babean dipaikeun dari segala rupi jeung aya ridho na mah nyamangnya takdir dah. Sedangkan amit-amit urang jaga meureun namun dipanggil ku Maha Kawasa teh geus kahayo mah nya baresi tapi kan anu manusia anu bari jeung aya kabeuberat gitu lah kumaha ieu amit-amit kudu paribasan ninggalkeun anak pamajikan anu deui mah nya aduh sedengkeun ayeuna geus umur ayeuna setengah tubuh atawa umur ti sakian nepi ka sakian teh upami teu kakejar dunya kejarlah akhirat gitu kan upami wae akhirat we terus memang da kadahna eta nya urusan dunia mah cing kitu ah Ka tua mah jadi upah ngejar akhirat sororean segala sieun dosa we ngademel dosa gitu biasa ngejar akhirat rek sabari kolak teh sebenarnya mah ulah iya jadi abung-abung kurang ngejar akhirat peribahasa mah gawe mung nah ulah disampok sendina eta ai gawe mah gawe we akhirat gawe-gawe gitu jadi saiman nya lobana urang kok ngejar tasawuf bari jeung hoream gawe ibaratna gitu nya hese eta itu urang ngajalankeun eta gawe nya terus gawe anu istilahna kebutuhan urang terbentak kieu gitu sehari-hari kada disaimbangkeun tetep gitu ilmu tungtutunya sia nya kada pisan untuk diutamakeun akhirat nya bari di urang disarangan ku nya duniawi teh tetep untuk urang di dunia terus mah atusan ka Allah we minta makhluk ka manusia aduh nya teh kita aya jalan ti manusia cenah kaajikan nya Allah teh aya mah mere jalanna ti manusia kopi itu apa namanya kadinya hanya kita aya deui kan jalanna kieu nyuhunkeun percaya angin ka Allah sarangan di usaha doa ikhtiarna ku urang nya tak aya ridho sareng sakuatna ti para sepuhnya terutama ninung bapaknya nya minum bapak eta nya kan urang teh tinung bapak meureun tinung bapak kan ini aki ujung-ujungna ka nabi terus meureun ka Allah teh kitu nya anu saur sepuh teh mah di guru tunggal teh apa inten anya eta gitu keluarga abang kieu pengalaman di ditu urang ngarasa baris ka sawarga anjeun naon kada salat kami teu narima nu salat nu ditarim ku kami mah ieu anu iman jeung takwa gitu aja geus dihapura cenah ku indung bapak aja nya
tahu heula cenah hampura heula cenah ka indung bapak. Menajar gede hampura ka indung bapak kami ngahampura ka anjeun. Walah. Berat itu malah teh. Jawabanna teh kudu kumaha. Atuh kudu balik deui, balik deui. Kapan atuh teh ieu jeung di akhirat teh. Balik deui. Tumput deui cenah. Eta hampura ka indung bapak. Sakitu. Gawe deui. Oh nya dia gawe deui. Oh malah dia aturannya cirup deui eta moal. Jadi lah ngerasa geus beres gitu deh. Oh sakitu. Nyepan si ama caritana teh kitu. Mati suri lah dianyangkeun mun sepuh mah gitu cek bahasa Sunda urang mah gitu jadi mati suri. Secara alami teh 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 payun teh. 7 dina Juni. Ini sami on 7 dina Juni dianyangkeun gitu di mati suri. Jadi takonan ieu teh. Ya lamun seperti itu historikalna jadi urang ulah ngarasa geus beres gitu. Balik deui ka anak. Balik deui ka anak. Jadi tapak urang teh aya kene keluarga teh saliran diratakeun Tapi lah diharapkan dimainkeun. Wasina urang di dunia teh. Zaman ke dihampura ku indung bapak. Itu kan Ya pas waktu itu mah pas kamari dia nya gitu teh sadayana dicaroskeun sebenarnya itu da aing kagok ya kumaha gitu sarada sangat. geus ngadongengkeunana gitu kan. Nyarekan tapi nah ieu teh urang nu ngomong urang nu dicarekan teh gitu mah. Iya. dapat ngandiri. Ieu teh cing ieu ngomong abdi gitu tapi di dieu nah aya dicarekan urang teh tapi asa ieu dieu maksudna teh ya abdi ieu abdi ieu nyarekan itu kumaha cing gitu. Karena itu kalau osok itu hanya cuman kan bebas itu ngalongi mah dibaca terus mah dak nyalira teh ya. Upami aya anu sambutan misalkan abdi ngobrol sareng emang gitu kan kumang disambut abdi ngobrol mah gitu nya ieu mah pribadi nyalira. Ieu nyarios cara mana gitu. Kan wah clear mah gitu. Sampai urang teh aya 2 malaikat jeung setana. Perang di dinya teh. Ada dina katuhum ada malaikat, ada setan, asut we gitu. Ada milih Semuanya aya nyarekan semua matahan gitu. matahan mah malaikatna, malaikat tugas. Jadi intinya mah anu ngurus diri ngurus iman ngurus alam teh apa ya. Iya. Jadi ulah ukur saukur ngobrol mah ngurus diri berdiri di mana sampai gitu terus kudu kumaha apa gitu ya tahu setiap detik setiap menit saya nggak pola eta diurus meureun ayeuna ti paribawasna di ditu wae di bumi ka dieu teh meureun tujuanna teh meureun diurus lah di ditu teh dina hate bade naon tujuanna naon tah kan diolah heula punya diurus heula gitu nya jadi minimal nanti tadi dinya kena ngartikeun ayeuna angkat-angkatan kudu aya bener tujuan teh ulah angkat-angkatan tanpa tujuan angkat ka mana nya urang minimal kirang bara aya nu nganuhunkeun mah angkat-angkatan ayeuna urang di bumi teh gitu nah atuh aya tapak-tapak urang paribasana mah aya wae di jalan kuntung ge meureun diesetkeun aya tapakna gitu urang itu tukang halangan batur isakeun. Ini mana angkat-angkatan urang tina iman urang teh itu aya. Terus dongkap di teh ka iman urang ka bumi urang teh ka bumi. Terus puguh diolah pan meureun aya di tempat urang. Imahna urang teh iman urang diolah deui iman urang teh kudu kumaha. Wah terus tapi dalami mah da kaburu geupeur teh asli. Memang kami sering gitu sok gitu tapi kan meureun punya lira tempat sepi meureunnya Lama oh seperti kayaknya gitu mah ngosok kalau ngomong gitu cuman ya posisi gitu mah ya di tempatna paling di tempatna terus di tempat terbuka jadi ada asa gitu dengan gitu jadi asa nama untuk kudu urang cita-cita ya urang aya kieu dari paksakeun mah bisa beda gitu abi dia di bumi tadi cing sumpah abi wani disumpah ka ayeuna teh salik di dieu niat di bumi ka dieu teh bade konten
teu inget kana nyekelar sapu sing sumpah demi Allah kudu sumpahkeun mah asli mah pan tiba-tiba eta gitu iman anu sajati urang anu kudu dinya da kudu urang ieu ge praktek sorangan da urang sini aya anu musik malikeun aya urang jadi ge da urang musik sorangan tapi bisa henteu tapi kana ingat lagu deui urang nama ya awas cicing tapi urang deui dituntos aya nu ngagerakeun urang diolah beda ayeuna nyanyi kopi itu pemberinya terus aya kopi nanaon mah nya aing teh ditinyung bisa berbagai kopi di dia kok gula di dia nya pamugia nya aya ridho mantena jeung ulah keur ngobrol nya cara praktekna jadi dina lisan kan iman yang tak kawa begitu urang tina emutan kana HP kana emutan tina emutan kana manah dicarioskeun terus diprakeun digawekeun da teh beda hayong kopi di angan-anganna HP nu hayang ngopi tah dina otak teh kan aya teh kopina misalkan terus aya itu anya geus aya teh dilisankeun ditinyung asupkeun meureun kana gelas diprakeunana geus diasupkeun teh kana gelas karasa moal mun teh diinum mah dipelong we hungkul tawa kieu we dipelong we mungkul aing teh diinumnya iya minimal bener kudu digabungkeun kabeh teh eta diucap dirasa dipikiran dilampahkeun berarti segala upaya ngaran urang di dunya kudu jeung prakna kudu jeung buktina iya na eta teh istiar teh pembuktian hasil dari ketek mana urang kepercayaan urang terkadangnya ulah aya nyarios hungkul makana mulangkali eta mah gitu nya bisa balaling pamugia gitu aya ridho mantena sareng itu nya ari bisa mapimanakeun beuneu ngan urang berusaha we lah untuk seperti itu jadi minimalna henteu cekolot mah biasna atuh beunyeur-beunyeurna henteu beunyeurna wae sagede beunyeurna meureun sagede labuna we gitulah paribasana mah dari labu meureun ageng kumaha meureun mah gitu minimalna kabulna gitu teu logika ageng lagi